nu teu disangka-sangka jeung teu diduga-duga hari kitu bulan kadatangan nu jadi buyut di puseur dayu Kasep Abimanyu buah hate kembang soca mustika uyut di paunangan kahareucu kapayun kaulan mungkula yu buyut dalem Abimanyu nampi kena pembage salira kalayan nyanggakeun semasi nungkem kahunyuk panjenengan pujas tuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen kuluning hati pun deing mas aka Kasep nampir rebunuhun laksa ketik pingahan atuh kalih nati eta yud ya tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna mugia salirat tiasa ngahapunten urang pada saling lubarkeun hampura jeung buyut Kasep oge baktos ti sadaya napini sepuh nu aya di salalager kabehanana ginanjar kawilujengan punten beda can tiasa ngalayat tangtu loba kagiatan di puseur daya teu aya halangan Kasep katinggal kuyut geuning itu Kakang Semar tepino margi kaula tengah haja nyampur katumaritis hoyong sarangan kuwa Semar dedeheusna ka dieu bagja kaharep olot kapayun wa adu aya anak nu aya nampi kana bang bagian salira kalayan nyanggakeun semah pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean kasepuhanmu nuhun ditarimakan kalihna dieta hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna malung ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah nu ditedak ku simkuring ngeran urang pada saling hampura Kang Semar oge hapuntenna kumawan pun dedeheus ka ieu patempatan ajrih nama ajrih nanging dalah di kumaha simkuring teh kapetok kedah wae nyerengan putrana juragan pangaulaan dedeheusna ka dieu ayana aya halangan anak malahan mabunga kaula teh kedatangan salira Kang Semar muncul bahasa budak ngora mah nostalgia pangijing anjeun dimimiti baheula kaula keur bujang nyoreang mangsa alam katukang dibawa leuleungan cacapean papanasan huhujanan nepi ka kasorang ku anak incu malah nepi ka buyut satiana luar biasa salira pan kitu moto simpuring mah satia bersaudara sampai urat nadi eta tangtosna oge tos janten kawajiban simpuring lahir kaula ning Gusti batin kaula ning Maha Agung moal bade ngijing sila bengkok sinembah marek baha ka turunan salira mah nuhun Kang Semar nuhun bagja barudak kadarieu aya di luar aya we di luar biasa we ngloan ka pangaresana Bapak Ketum GMPI eta teh Pak Haji Dewasena atuh kitu ka Pak Haji Dadi Mulyadi Esa Pak Sugandi sareng reng-rengan ya kitu we ai seueur balad loba dulur mah kitu ulan ai seueur sobat moal kirang rejeki nya malese
Bagja nutaya papadana Kang Semar damangkang hibaring pangeso dina waktos ayeuna. Edas. Iya nyarengan tuang buyut bade dedeheus ka dieu saurna aya dugikeun panginten sepuh. Cik atuh gerak pedar ulah di dinding kelir gendang siloka bejer bea satarabasna Abimanyu aya pikaresana naon dina. Sobi Bang. Kaula nun eyang ya saperkawis kaula dedeheus ka dieu teh nyaeta nyanggakeun sabda panglayar sono kanu janten sepuh ya ditarima ku kaula oge sajabi ti eta baktos ti sadaya pini sepuh Pandawa nya tadi geus dikecapkeun katilu perkarana nguningakeun wire buyut dalem Abimanyu dina mangsa ayeuna dipercaya janten salah sawios nonoman wawakil ti nagara Amarta geusan lumampah ka alas ti Brasara ya wire kuninga ku salira dina mangsa sawarasih sakali dina hiji bulan anu ieu bulan teh sok pake pikeun menekung kanu Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma ngaliwatan tatapa sareng beratas di hiji tempat nu katelah alas ti Brasara anu dipalar teh nyaeta ngancikna Wahyu Cakraningrat ka eta jalma malih lamun eta jalma kaancikan Wahyu Cakraningrat baris ngawujudkeun hiji nagara anu subur dina kaadilan makmur dina keadilan adil dina kamakmuran tur tak bakal ngarundaikeun turunan-turunan anu soleh jeung soleha tak kukituna buyut dalem teh sasat janten pamilon nyuhunkeun restuna ti salirapan jenengan sangkan mulus banglus gembleng jeung salamet turta cita-cita laksana mibanda Wahyu Cakraningrat ya itu manawi karate sampean teh rek tatapa brata tapi nu damel kaulan bagja Kakang Semar timal abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah Matarat TS kaluhurnya Catri Laras bulan sepuh bapana we kitu karasepna teh tatapa brata hobi nate kitu haus ku ilmu lapar ku pangabisa laras hari kitu teh mah da uncal mah moal berateun ku tanduk ilmu mah moal beratnya mamawa sumuhun eta malah ilmu tungtut dunya sia laras kitu udagan keur manusia bagja lamun teh hidup datang ka dieu sirining hidup teh inget keneh kanu jadi seke-seler nyaeta tuturusna uyut ngaku keneh temiceun bulannya nuhun pisan malah lamun teh ku ngadenge bejana oge paribasana teu datang ka dieu tangtuna uyut teh bakal ngaduakeun pisan kasalamatan boh incu nu di mana di mendi komo bari jeung ieu teh anu katurunan ku getih jeung tulang uyut naon sababna sabab mungguh kolot kanu jadi anak teu aya dunya kinasihan kanu gede nya aku gede na kanu leutik nya aku leutik na ka awewe nya aku awewe na ka lalaki nya aku lalaki na komo ieu ka incu jeung ka buyut ka anak mah wani nyarekan ka anak mah wani nyintreuk ka incu mah kadang kala teu wani era kuminantu asa heurin atuh aya ka incu tapi kanya jeung kamelang ieu teh kadang kala sok saimbang ai kamelangna teh ingis ku bisi rempan ku sugan
ingis laku lampah nu jadi anak labuh tulaku ti gubraku akhlakna naon sabab Cobi. sabab lain ngadenge beja tinulian tapi kasaksi ku diri uyut yen hidup teh ayeuna teh dipercaya cicing di tengah masyarakat jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat cinek jadi kepala daerah di daerah Plengkawati Laras. timbalan ieu nu jadi kahariwang jeung kamelang aringis nu jadi anak teh ngalakonan sifat ning salah Laras. aringis anu jadi incu teh ngalakonan sifat laku ning sato Cobi. sabab naon sabab teu loba anu kacaritakeun hiji pamimpin nu gubrag ku alam laku lampahna teh kulantaran hayang ngawasa ngeunaan pribadina tanpa malire penderitaan rahayat Laras. tapi ku ayana niat anjeun rek tatapa berata malah ditempo ku udagan cap sampean tadi niatna pikeun ngawujudkeun nagara anu makmur dina keadilan adil dina kamakmuran tangtuna uyut teh boga penilaian sorangan yen hidup teh yakin rek menuju kana bebeneran cinek jadi jelema anu boga rasa salah hirupna Teh geningan. Laras. timbalan sabab keur manusia mah saban reret kakenca jeung kakatuhu mun teu jadi ilmu rugi nya Kang Semar laras Mata kerugel kuran. ta ieu bagja nu taya papadana lamun teh hiji mangsa anjeun rek init ka ditu bari jeung niat kitu teh eta teh uyut sapuk pisan kana kahayang anjeun malah kahayang anjeun teh kawengku ku sipatna ibadah timbalan Laras. luyu jeung sifat ibadah sabab anjeun jadi hiji ais pangampi hiji mangsa anjeun bakal leuwih dipercaya cicing di tengah masyarakat hartina teh temongkeun rasa tanggung jawab dina diri anjeun Rasana. dicontohan ku para karuhun nu disebut para pejuang Itu gini. Pahlawan. para pejuangnya di dieu tuguna para pejuang Doh. tuh tingali di astana oge Nya. tutunggu nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya nu pinuji ku karya-karya anu nyata Dah. Eta. Laras. sabab pejuang dina alam merdeka teh lain manggul berdil Sanes. tapi nemongkeun karya nemongkeun kahadean anu baris mangpaat rebalarea luyu kana katerangan khairun nas anfa'uhum linnas panghadena jelema anu mere mangpaat ka jelema deui Eta. Jing papadana. ngan kulantaran timimiti gubragna ka alam dunya manusia teh geus dibere modal ku Gusti nyaeta sidik tabligh amanah jeung patona Eta. Laras. timbalan jeung deui lamun teh manusia ngalarapkeun dina laku lampahna mangke hing anjeun bakal salamet di dunyana jeung akhiratna Tenang. mun teu kitu cilaka mun teu kitu doraka mun teu kitu dosa Laras. sabab makhluk manusia teh makhluk nu mulia mungguh anjeunna Nya. ai mulyana manusia nu kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana tur tak bisa ngagunakeun dina aturanana jeung ngajauhan kana rupaha laranganana eta bisa disebut mulia Teh. Laras. teu kitu cilakana luar biasa nya timbalan sabab teu saeutik jelema anu masih kekepeteukeun ngalakonan dilanggar ku aturan anjeunna tungtungna kaituna neungar cadas Teh. Eta. Kecing cirihi. timbalan leheung keneh sato laku lampahna pantes surup kapatutna da sato ai manusia mah piraku
boga akal tuh. sabab seperti satu minangka domba Kumaha. domba dina mangsa puak paok jeung cocorokot kanu tangkal sampe nu diala naonna dauna timbalan sajabati daun teu aya tuh sadaun-daunna tah tapi manusia puak paok kanu sampe dauna diala tangkalna dirabut betina dicokot mun di pageran kebona dihancurkeun lamun kapanggih kuno bogana wani jeung maehanana timbalan maung kadaharan maung sasamet daging timbalan can pernah aya kejadian maung apluk-aplukan kaunggal kampung neangan leunca rek ngaredok can kawartoskeun bulan timbalan maungnya kadaharanna sasamet daging domba kadaharanna samet daun jukut bandingkeun jeung manusia daun diremus daging beuki bumbuahan kantengan bebetian komo sayur mayur tangtos resep lauk pauk raos kantenan kakacangan seneng tah kadang-kadang ku rakus-rakusna manusia tong bujeng hingga karena dadaharan seperti itu kadang-kadang manusia wani ngadahar duit proyek wani ngadahar duit aspal wani ngadahar duit bansos wani ngadahar duit rahaya tak eta marukan kita malah gitu timbalan laras haka manusia ya timbalan bener dau tuh temarakan gitu sagala dihakan itu ieu tungtungna kaituna cilaka ku pamolah sorangan nu rugi saha loba rahayat kadungsang-dungsang rakyat gea tungtungna kaituna nembongkeun krisis kepercayaan tina krisis kepercayaan rahayat jeung pamarentah moal nepi ka ngawujud nagara anu baldatun thayyibatun warobun gopur ya beres eta timbalan ya dawuh kitu marukana matak sok kaget aya nu nyaritakeun poe-poe bulan anu kamari aya tanah 2 tahun nganggur dicokot ku nagara rekening nganggur 3 bulan dicokot disita ku nagara aya rahayat nganggur mang tahun-tahun diantep di pikiran dari pikiran ya timbalan laras di hari-harikeun aya rakyat nganggur tungtungna rahayat ngajebian kanu kitu marudah geus ngajebian ka itu naon rupaha program tiluhur kahandap teh moal rek nepi ya timbalan hancur negara hancur bangsa paburantak pan rek ceurik kumaha tingali nah teu era kitu laku lampah para pejuang baheula anu sakitu dibelaan buyang getih paeh poso ninggalkeun anak jeung pamajikan ninggalkeun pilemburan tega maranehna tapi buahna naon merdekana nagara dina alam merdeka ieu urang lain ukur kudu gelut jeung bangsa batur tapi ukur di peta teh kesang jeung tenaga piraku urang nepi ka teu nolih kenal bahdinya aduh laras ya timbalan lumatak yakin sok dina tujuan anjeun dina mangsa ngamakmurkeun keadilan adil dina kamakmuran gedurkeun kasumangetan juang militansi dina diri ai militansi teh sifatna agresif sifatna obsesi na tina kahadean baris bakal jadi buah anu mangfaat pikeun balerea timbalan laras tau lamun anjeun rek tatapa berata
di ayeuna keneh sok kosongkeun diri ai kosongkeun diri teh ulah aya akuan dina diri saliring-liring dumadi sarengkak sapripolah urang teh kagungan Gusti hungkul dayana upayana angin anjeunna nu kagungan coplokeun ka kapangkatan anjeun coplokeun pangabisa anjeun ulah mawa muatan ulah aya muat dina diri timbalan lir ibarat cai lamun dicicikeun kana gelas pasti gelasna anu kosong lamun dibere gelas anu geus eusi cai yakin bakal mudal leber kulana bersihkeun waduh kosongkeun timbalan eyang leres pisan Mbak. dina kabersihan hate qad aflaha man zakkaha dirinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema nu geus ngabersihkeun hate kadua sok islah jeung papada urang saling hampura katilu tobatan nasuha yen urang teh boga rasa ngabogaan aya nu bogana urang teh katopatna nyaeta kalam anu kungsi kagiridig anu kungsi kadupak anu kungsi maehan boh eta satu leutik satu gede tanpa urang teu ngaliwatan bersih hate yakin eta dosa timbalan sok bebersih heula nu matak simbolna susuci teh abdas kuramas peh abdas kuramas heula jik di pancuran Talaga Arum tapi nodama uyut nampir bunuhun laksa ketika bingahan karupaha kasayan salira mugia janten jimat parepeh kangge pribados kaula jik init beralumapa wah lan diantosan di luar sareng kaula saya mangga kawas kacang ninggang kajang kasauran teh nu dugi kangen tep seureuh kitu wajar ayana di hiji sepuh anu kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti reueus simpuring teh ieu teh pan sawatara teh pan ilmu ti Kakang Semar kaula teu geuningan nah teu pisan-pisan wayana Kang Semar ulah alang ku papalangnya bebela ka incu kaula sok dina mangsa incu kaula mengkol lempengkeun deui ku Kakang Semar gerak geuing deui ulah ka sifatan kaganggu ku sifat dunungan jeung bawahan ulah uger ai salah mah sok we toel ih ai simkuring mah da nya kitu teh ada simkuring ge sami jelema kawang kuku sifat salah tungkul tempat kaluputan tangga tempat kalepatan semenit ganti saja merubah nya depan kitu demi waktu manusia bakal pinangih jeung kerugian nu kumaha anu marugi nyata anu saling salametkeun kuleuna jeung kulisana dibarengan ku kasobaran timbalan cing kabarudak kitu hayang panggih kaula saya mangga jang Kakang silain kadi jang unyukan jang mangga urang ini bari nyuhunkeun restuna sae nya Akang itu disauran ku sepuh engal saurna katinga juragan Nabi Manyu bade miang ngantosan di luar mohon untung dewek aya Pak Haji Dewasena tangtos atuh da opieun di jero atuh da wah kumaha Kang anjeunna we ai tepang teh jongsor tah pot keur rokok cenah di baktelan ini Kang loba dulur loba baraya dewek teh nyanya loba sobat di dieu mah Kang alhamdulillah yang dipercaya jadi bendahara eta teh halo di GMPI teh bagian keuangan itu dah nya loh yang ngakeun simah pangabakto sepuh ditarima cager maneh sae kula di mana wae maneh teh itu seueur CS seueur sobat seueur baraya kariung best friend barudak GMPI sadayana kulawarga Jembarna Bos Syarif Hidayatullah
Pak Haji Endang Cikiwul eta teh muhun bulan Solmet hungkul. paingan rempil rokona merukana teh oge kitu bulan sarang ketua aya naon ieu teh Pak aya naon heuh urang unjukan urang nyuhunkeun restuna Nya minta doa na. ameh urang janglar dina mangsa init kalas Kibrasara sae Pak Aya ngewagan. duana we kulan ya manerek tatapa brata kacaan kasubadanan abdi mah masih kena rumah Syabaong masih kena resep ulin ke Cikelor sate Bawa kalau naon lo pakai nah naon asa ulin kadinya kamanyan tos kitu tahun teh gede. masuk ulin jeung ketua are kadinya itu gelar bagja Ajarkeun teh dewasa. sidawala mana di luar lah kita ke dieu sae lah lah lu eta si edan nepi ka teu make elingan pisan teh naon Cocorowok. atuh kaitu deketan pantau Nya. cocorowok bari jeung mungser kana beungeut Da lain di leuweung. leung mun teu bau teuy mah teh Nya. Kan para tong marah-marah wae bisi darah tinggi ge bisi Nya. setru. lah naon dieu disauran ku sepuh tuh nah tas edan macam-macam berbagai ieu Waduh. Paingan boga kasombong pisan teh percaya kau ka keping paingan boga saragamna. keamanan amankeun sia mah bener wae Ka mana kau bacarekeun manehna mah? Naon da Kang? Hulu Naon? ieu bujur tapi kangenggi mun dibelek mah teu lemak jenuh hungkul ieu Mal teu loba jadona. mun aya tali jadi pas percis teh jiga tadi BH Kaos ibu-ibu. nah bapak kali-kali mah Pak atuh olahraga gitu terus zaman yoga padel ayeuna mah Mun urang mah diet. futsal Nya badminton. badminton naon we atuh alah Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes damang sepuh pangestu maneh kumaha cekap kulan abdi Ada. di mana wae maneh itu ninggal marurang kali nu diajar ngaos Ngadares bulan. diajar ikra abdi teh nya kitu teh we abdi teh tos lami teu maca Quran teh jadi tetegeun bahasa oge ya Tak tentong bulan. seueur galak ngupingkeun na ngupingkeun oge ibadah keneh panginten ya memang muhun kitu ulah naon teh ieu teh Pak dunungan sono ja Nya. sono Bismillah. kurang miang teh apa ja aya atuh Pak ayeuna ieu saya atuh di mana abdi diuk dihareup jang dihareup maknya abdi nongongan sepuh Nya. doraka pangiteur kangge abdi teu nanaon jang mun kitu joget diuk eta doraka da ieu mah dititah ku dewek Di widuyan itu. punten atunya Pak beli ka pangkeran ku abdi bieu nyeun dosa teu nanaon jang hampura ka tukangan geus nanaon jang Ada. asal oteng we kaing naon jol oteng we teh pas proyek nya Kawas calo wae. punten we sepunya sok jang tuh ketegeun abdi sok na sateh da geus biasa sering nunggu dewek teh mun di imah mah da batur mah peraku Nya asa geup. nya nya Pak jang duh lu nah sateh Dah. punten da kakemot abdi mah teh si eta Fokus atas itu. ongkong geus ngomong geus abdas tapi geus bekok di wae sama hampura teka kemot demi Allah hapunten we sepuh teu nanaon keun bae da kalau ge osok kayak hitut mah Nya tuh wajah. geuning aya kuninga mah punten Pak sok ya meni nyoreang alam ka tukang kula daun teh kagagas itu ayeuna nyerangan tuang buyut nyaeta bade tatapa brata Ya.
sapertos salira we mangsa baheula nepi ka bubulanan teh ya ampleng-amplengan geuning unggal sasi kieu dina mangsa ayeuna biasana ieu teh kulaan nu tatapak berata teh wayahna we dawala maneh dek diciwit kulit diponcorot getih dipenta ridona nah dari ridho abdi mah moal ngijing sila bengkok sinema sepi ing pamrih rame ing gawe rumah sa abdi bisa dihirupan jeung dihuripan teh panti putra-putra salira sadayana syariatna ya pan kopeah teh ieu teh ladang teh disalira kapungkur basa keur ngora teh ani rengse ijab kabul teh padipasikeun ka abdi waktu nikah teh ieu teh kopeah nu harita mohon diapik-apik ka abdi dulu itu Nepi ka awet marokana kitu kulaan apik manehna mah apik abdi makana kopeah teh iya popo barang ti donongan atuh hari tas B aya kene aya nu ngajual kupun lanceuk dijualna teh nya ya tong dibejakeun atuh kitu ting mah sia kabibirang lanceuk sarawe jeung nemongkeun borok di pasar ka ing teh nya kabibirang pan kitu iya bagja geuning maneh mah bisa neuneun-neura we dawala api kana barang pamere teh kitu abdi mah aya ka barang pamere mah apik wae apik atuh mun barang menang meuli leungit wae abdi mah nya tara kaur menang meuli mah teu kaur aya nu maok abdi mah nya seueur kencit teu kitu nu menta loba kencit di mah maneh di abdi mah abdi hungkul kencitna teh jeung bungkeulekan make ikat gajirim nya kelek ongko pak cing pangkepret geus kali masih dawala teh deumah teh ka abdi ngomong teh lempeng lamun sia diomongkeun kitu teh tina kagorengan matak naon evaluasi diri kudu sadar sarwana di kolot teh lain kadua ngadukung aku ditongtak wae meureun nya kaula heueuh atuh kitu mah dawala cing pada salamet we nya amin kulaan abdi oge bade ngiring we ai abdi aya itu bagian amun tatapa berata tiasa kancikan wahyu cakraningrat nya keur saha wae eta lain urusan anak pejabat lain urusan anak ustad jeung sajabatna tapi pikeun jelema anu daek meurih engke baka peurahan saha wae eta mah nuhun atuh kitu mah kulaan gede hate abdi tu ayeuna ka payuna ieu sok sing salametnya muhun kulaan bade malipir we leuleungan abdi mah bade puputeran moal jalan ka kota abdi mah kulaan nah seueur nu icalan loba nu dagang seueur nu dagang sok ngagerupayan ka abdi mah jeung abdina ge sok teu pugu aya digupayan teh aya teu cicing heula mah pajarkeunna sombong aya rek cicing teu boga duit kitu kulaan bade malipir ka leuweung teh oh kahartina syate ya 100 keur maneh ieu naon teh mere ieu bisi maneh digupayan ku tukang dagang sok balanjaan naon anu teh uluh jang milik sia cu milik mah oh dikarancing we wah bisa sebuna anyar euy oh jeung gene tuh naon itu iya merek keur maneh ieu Gusti nu agung kage abdi ieu jajakala hukan kasiron nuhun sepuh ieu meuni kadeet kieu rezeki abdi sing kagentosan anu langkung-langkung amin ridho ieu kulaan ridho tambihan deui ridho kulaan nuhun kulana jiginit bral mampa assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun lampes pak ya kurang miang pak aya bekal jeung rokok pak jang bagi dua jeung dewek menta deui we kaynya oh aya dudungan ieu mah anak naon milik anak ieu mah tahu tok cari ramu aduh naon kang takaran 100.000 anu anyar teh jereg ieu nya jeung jereg kang 100.000 wah beres 100.000 beres
sakuan dia sok aya nu syirik amankeun kade bisa sok aya nu mencerong seukeut nya bisa Nya. copet ke doh tong kitu mencerong gitu bae kalajeng setan papan nyawa gadok aing abong gedo aing nyologodor abang kadona ngamai sia teh mah nah mending ngarepotkeun unggah ka dieu teh unggah di bahanan bae ai ayama aya milik muarek pedit kaula mah kitu malamun kaula teu boga hampura doh sae nuhun kulat dae rejeki sidawala mah sok kacoceng ku simpuring sok kaasaan ku simpuring teh eta teh muhun dapun anak mah anu bager malintang ti eta we nu hiji eta we nu sol rada bela kalau jadi kolot mah nyaah di ongko ai anu lain nu dua anak teh teu teh diarepkeun nu balaladur anu coba doh naon kang sok pantes teu ngomongkeun anak karepeun batur ngagogo bari jeung aya anak teh nya bari jeung kesak harepeun komo tukangeun ngomong teh komo kitu kang nya ieu keur jajan ieu naon mun 200.000 ke Kakang Semar amuing nanaonan ieu teh ieu lumayan ieu aduh nepi ka rancing geus kitu tuh ya bahan kagehan ieu pasti atuh naon ieu teh nun ieu lumayan ieu ayana Kang Esimpuri ieu Gusti nu Agung jajakalahu khair kasiranun kasepuhan biasa simpuring jajan uduk heula bisa sumbang permios nun mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes dah hasil bagja deuleuh nah hasil milik teu pahiri-hiri bagja teu pala-ala ikan tenan we atuh alah sidawala cepet dewek 200 aduh beres meni asa ku geunah ieu alam dunya pas meni ka asa caang alam dunya bengras wa senyumin wa naon aduh pasian deui wa naon 200 ya ya kasih deui sakali deui hah sakali sakali deui ya gerak kudu digaplok ku aing kolot teh ulah atuh ka kolot nyawa aing keamanan wah naon bade mio sabi oge ya jual sidakep we mah manege sarua rek init moal di dieu gerak wae pun bapa miang dawala oge pun adi miang aya abdi henteu pira kurek cicing isi nabi ge sebagian tina keamanan ieu teh ngajagi bisi aya siku sulung-ulung gelagah kencana mau ngamuk ka meta nu rek ngarongrong ka juragan abi simpuring panghareupna teh eta teh muhun kulan garda terdepan garda panghareupna abdi teh bagian keamanan teh kitu kulan dina waktu sayeuna abdi ge bade miang nyerangan juragan abi manyu syaurna cenah ngantos di luar bagja ya cing salamet nyapotnya amin amin salamet anu ngantun salamet abdi kantun sakali salamet tetap salamet amin amin simpuring bade mios mangsa ayeuna tangtos na bade malipiran moal ka tengah jalan jiga sidawala we mipir paleuweungan potong kompas baik itu bisi aya nu ngagupayan tukang dagang sok aya nu jual dadat ka abdi teh komo ekonomi kerapung-apungan aduh abdi teh sakikeun hese nya saki waritna tak kituna bade malipir we ka leuweung-leuweung sok we manuki berkujang-jangna manusia hirup ku akal beres ulah sok saakal-akal nya seunda aing nganyuk abdi teh seueur teuing kasbon teh tah madak bayaran ame dipercaya deui ulah muhun beres pisan ulah ngajak nya tante ngan kitu teh ai sidawala dibere teh abdi teh sok tara kaagehan nya tara di da dipenta ka abdi teh sok bahitungan kana hutang abdi eta teh muhun sok ingat kana hutang da eta masuk inget wae kana hutang batur teh bari jeung neteuli dia hari kana hutang sorangan teu diinget-inget poho saha sidawala hutang sorang kunadi kitu ulah atuh
Mohon bade mieus abdi teh heuji. Jing gitu atuh. Sieun milih aya amanat kitu abdi eueuh cing salamet we. Nuhun atuh kitu mah. Nya atuh. Mangga atuh pelan, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Jing pakai senalna. Mun bade mieus abdi teh heuji jing. Nuhun atuh kitu mah heuji. Gerak pake aduh. Kaganeang man tuh. Naon? Teu ngagerowan euy. Teu, da acan. Ah dibanding teh aing ieu. Aya bahan lapur, Kang. Bade mieus kan heuji jing. Aduh. Jing aduh. Katanya Ah nya an teu ngagerowan ka aing. lapur Kang. Tapi kami itu Geus kedapan ah. Nah, sia balik deui. Tacan tuta sabi teh kelan. canjang lah. Can beres kumaha. Abdi bae tumaros salira. Naon? Dupi salira geuleuh teh abdi. Nah nge. Sama kayak kitu, henteu imah walar heula. Geuleuh teh abdi. Henteu ngewa teu. Henteu. Kungsi ngajieun doraka naon abdi ka salira. Sugan ieu manungguet kana hate, eueuh. Teu aya, aya. Atawa kungsi karugian panen atau kumaha. Tah. Nah atuh. Jolna. Naon sia teh jolna teh ka hati kaula. Coba mah jeung teh ka harti. Aduh, ya. Salira teh ka harti atau api-api ka harti teh ka harti. Api-api poho. Dan naon? Basuh kene cikene. Cikene atuh. Abi bade daros ka salira ai hukumna nyolok mata buncelik kumaha? Nyolok mata buncelik muhun seperti kumaha seperti batur dibere ai batur dinulaina teu dibere. Da eta Nya deleka kitu mah deleka dosa teu dosa atuna dilampahan dosa pilih kasih. dilampahan kumaha we. Da ieu Pilih kasih. ari gajah dina kongkolak panon tempo ai sireum di tengah samudra kadeuleu jeung eces. Oh, katara. Ai sia teh ngomong naon we. Jol ngada teh modong tuh. Basuh kene bieu agan. Naon? Cikene. Si dawala dibere 100 pun bapak 200 aya abdi. Ulu. Amak nyendak teh teh. Temewa. Tegina. Aduh. Pasti hareup Ku bapak diapi lain. Kudurungan diantep. Hampura poho kalau poho. Munya poho basuh kene. Da ge manusia sia teh. Nah, mane hampura kaula. Tah 100 lah. Tuh, akang marukana tah. Iya 100 sarua ka sidawala. Pan abdi lajeng si dawala. Nah sia. Kocapna tah. Nuhun itu kitu mah. Nuhun sepuh. Bora abi goreng sangka ka salira. Heuh da sia mah kitu wae. Da kaula mah moal bisa nebak moal aya nu apa kana hate kangkung lintang ti kangkungna ngomong ku bahasa hade ku bahasa goreng ku omong. Tak naon ngomong. Punten we sepuhnya pek tenang. Permios abdi euji sok ceria deui sia. Ari geus hasil Nuhun sepuh. pamerah. Aduh. Diwartoskeun ka abi ka Bapak Haji Dewasena. Ya. Yen saleh teh sepuh anu kasih ku pangawaruh ka pati ku pangarti geus. Tong make jeung promosi sagala sia. Ini. Assalamualaikum. Salam. Permios ji. Ya, beda inu hasil. Abdi bade mios kan heuji. Kes kedapelan. Naon? Ya, naon deui atuh. Eta kapencerong wae ku abdi dina pandangan salira dina lelepen naon teh? Ieu muhun Hejo Garut ya teh. Hejo Garut. Lah. pengen angkat gitu Wang. Ieu naon teh teh? Hejo Garut teh. Bacan, ya. Ya. Gagah kitunya bacan rokok namanya bacan rokok. Sabaran nu kitu mah sierna teh mah pamere. Di santri anu biasa karek beres lulus sok barang bere ke kaula.
Gaduh sabaraha masyarakat teh aya 3 Itu geni. tapi rada awon di salira mah teh Ya tepat. naon teh mun diangge kitu ta Asa tepat. kange sepuh mah anu buleut ulah masyagi Ya. kitu kumaha kacipta gagahna kitu abi ngage acuk ormas GMPI dina samutan teh panginten abi teh ngangge dina prelepen teh bacandoko Ya dinarema teh. sima teh duh kitu naon tiasa abi nemu heula kange samutan kejaga imah Ya. Supaya teu kudu nginyem-nginyem sok jadi pikiran keur aing butuh mah bawa we ye lu naon teh segini. ye bawa ye etang-etang ngaji matang kange abdi moal make jeung ujam-ujam di kapok aing ka maneh mah sok inget na sok kesel Ya. jajakala ko kekasiran nuhun sepuh nuhun bawa sudah teh ahli surga ahli segala Kolong. aing ngadoa teh ka mana wae sia nuhun katampi pisan nuhun pisan sepuh Assalamualaikum salam nuhun pisan nuhun ieu pek Assalamualaikum gini Pak ya nuhunnya pek Bersyukur pada nama ya. Naon. sepuh naon teh sepatu kulit teh nomor sabaraha teh 42 teh 42 Gede atuh. sami pisan yang abdi Apa 38? nah lain 40 mana teh 42 sami abdi ge Sanomer. ningkau tesna nu mana 40 ningali teh 42 da abi masuk ngajebragan sukuna Sok majangan. nya biasa ieu masih ke depan kangge sambutan ke jaga dia mah make jeung mamenta rek nambut Ya. maneh pek we bawa-bawa laras teh pek bawa-bawa teu kudu make jeung dibawa bikeun ka dibawa we ka maneh Bawa we pake. kangge abdi ieu Allah Allah Aduh. didoakeun pisan ku abdi sing umroh da geus haji atuh geus doakeun abdi haji nah sih jadi mereka doakeun sia aing teh nuhun pisan sepuh pek bawa ka maneh biasa sudah diangge pek nuhun pisan Ya. Ya. nah salogor henteu da dikajar ku tisu gampang eta mah nya Ngejalikeun. nuhun pisan sepuh jig ini pura mangpa assalamualaikum salam bagja luar biasa Aduh. jalak suren teh meni gacor Beli galecok gitu. naon oke segala sedebati wae sanes kacipta pami abdi isuk-isuk ning hareupan sawah memeh sambutan teh berabdi teh tangtos bakaca ang emutan teh biasa nuliskeun di hareupeun imah teh dina teras teh ngupingkeun jalak suren Bisa lah. biasa abdi nemu heula kangge papaes dirompok sambulan we jig we bawa da ka kopau lagi teu kaurus eta teh teu kaurus komo kitu atuh oraka eta makhluk pangeran teh diurus mah Teu meunang eta teh. Pamali. kumaha mun pae geus kabeh dibawa jig bawa nuhun sepuh nuhun pisan sepuh benar saya teh ahli surga sagelo sia mah bawa we Doh, diajul man. jig sepatu lejikeun Aduh. eta sepatu asup bukan kurung manuk bae da mah Nyamal pasehat. nya mangga tuh jig ini bro mangga bagja luar biasa Wah, hasil kan. bu nembekin disada waya kieu Dikersakeun deui sepuh. eta teh hayam pelung teh Anyar menang nyukuran tiap sih. boga bikana abi tiasa namun jeung kangge pamasak bawa leres teh bawa aduh bener ahli surga salira tong dijieun jeung manuk atuh sia teh nya bener Bisi ngagarabang ke. Kelek teh hayaman. kelek nya hayamnya pek nuhun pisan ya jig jajak kalau gancang gope nya Banyaknya tuh. Manuk berkelas.
Itu ya raket gini raket badminton masih kena badminton